Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji sinareng syukur urang panjatkeun ka hadirat Ilahi Robi, rehna dina danget ieu urang tiasa patapung lawung paamprok jonghok deui dina materi pembelajaran bahasa Sunda nyaeta dongeng. Alhamdulillah urang masih keneh ditangtayungan ku Gusti Allah, masih keneh dipasihan nikmat sehat, nikmat iman, dugikeun ka urang tiasa patepung deui dina dinten ieu. Nah, materi anu bakal kapidangkeun dina danget ieu nyaeta ngeunaan dongeng. Yuk, urang tingali naon atuh nu disebut dina dongeng teh. Nah, ngeunaan wangenan dongeng. Naon atuh hari dongeng teh? Dongeng nyaeta mangrupa carita rekaan dina wangun basa lancaran anu mere kesan pamohalan tur ukuranana pondok. Nah, aya istilah ditepikeun carita rekaan. Naon ari nu disebut dina carita rekaan? Nah, dina dongeng mah ieu carita teh direka, dialus-alus sangkan anu ngadangukeun atawa anu maca ngeunaan ieu dongeng ngarasa kataji. Ya. Basa lancaran. Naon nu disebut dina basa lancaran? Ari dina dongeng mah basa nu katepikeunana teh ngaguluyur, naon nu hayang ditepikeun ku nu ngadongeng, naon nu hayang ditepikeun ka anu ngadangukeun ieu dongeng teh bahasana lancar, teu aya aturan-aturan anu tangtu. Ya. Terus deui dina dongeng teh tadi disebutkeun aya kesan pamohalan. Naon nu disebut dina kesan pamohalan? Ari kesan pamohalan mah nyaeta di mana ieu carita teh teu kaasup ku akal. Contohna saperti kumaha? Misalna kan dina dongeng engke ditilik tina papasinganana aya dongeng fabel. Nyata ngeunaan carita sato. Di mana ieu sato? Di mana ieu sato teh bisa nyarita kawas jelema. Nah, eta nu disebut kesan pamohalan. Ukuranana pondok. Nu disebut dina ukuranana pondok nyaeta di mana urang lamun ngupingkeun atawa lamun urang maca ngeunaan dongeng moal nyeepkeun waktu anu lami. Ya. Nah, terus nu saterasna urang tapikeun nyaeta ngeunaan ciri-ciri dongeng. Seperti anu tadi geus didugikeun dina wangenan dongeng, ya. Nah, di dieu oge kasebut dina ciri-ciri. Nah, nyaeta naon wae atuh? Hiji nyaeta dina dongeng mah aya kesan pamohalan. Geus didugikeun tadi yen kesan pamohalan teh nyaeta teu kaharti ku akal. Ciri nu kadua nyaeta di mana dongeng mah sumebarna sacara lisan. Nah, ti jaman baheula tuh nepikeun ka kiwari dongeng ditepikeun sacara lisan, omongan ti hiji jalmi ka jalmi anu sejena. Ya, seperti misalna karuhun urang, misalna Nini hidep ngadongengkeun ka Mama hidep. Ngadongengkeun Mama hidep ngadongengkeun deui misalna ka hidep, ya. Nah, itu nu disebut tina sumebarna sacara lisan. Nah, ciri nu katilu dina dongeng nyaeta anonim. Naon nu disebat tina anonim? Nu disebat tina anonim nyaeta teu aya ngaran pangarangna. Nah, matak dina dongeng mah teu aya ngaran pangarangna. Saha anu ngadongeng kabayan ngalanangka? Saha anu pangarangna dongeng ngeunaan sakadang kuya jeung sakadang monyet maling cabe patani di kebon patani misalkan teu aya ngaran pangarangna, ya. Terus ukuranana pondok, ciri nu kaopat. Naon nu disebut tina ukuranana pondok dina ciri nu kaopat ieu nya itu tadi oge tos didugikeun di mana lamun urang ngupingkeun atawa maca dongeng moal nyeepkeun waktu anu lami. Ya, ciri nu kalima nyaeta di mana dina dongeng mah ngandung ajen atikan. Naon nu disebut dina ngandung ajen atikan teh? Nah, di mana di dieu aya kesan moral nu hoyong ditepikeun ka anu ngadarangukeun ngeunaan carita dongeng teh.
Misalnya tadi lamun misalnya ditinggali tina contoh yen aya contoh dongeng sakadang kuya jeung sakadang monyet ngala cabe atau maling cabe di kebona patani. Nah, jadi aya atikan moral nu hayang katepikeun di mana urang salaku manusia ya ulah sok pulang paling. Nah, nu utamana misalnya kan ari ngadongeng mah biasana sok ditepikeun ka barudak dina waktu lamun arek sare ya misalnya. Nah, jadi dipiharep ka barudak teh kan ulah jadi jalma anu sok pulang paling ya. Itu ciri ngeunaan dongeng. Nah, kamu ditilik tina papasinganana ya, dina dongeng diantarana aya nu disebut tina dongeng fabel. Naon ari dongeng fabel teh? Ari dongeng fabel mah nyaeta di mana eusina teh ngeunaan carita sasatoan. Nah, di mana ieu si sato teh bisa nyarita kawas jelema. Contoh misalnya itu tadi sakadang kuya jeung sakadang monyet maling cabe di kebon patani, atawa misalnya carita sakadang kuya jeung sakadang monyet melak cau ya. Itu contoh ngeunaan carita fabel. Nah, babagian nu kadua nyaeta carita parabel, dongeng parabel. Naon nu disebutina dongeng parabel? Ari dongeng parabel teh nyaeta carita ngeunaan manusia biasa ya. Nah, contoh nu kaasup kana dongeng parabel nyaeta misalnya si kabayan ngalanangka atau si kabayan ngadepaan lincar ya. Nah, papasingan nu katilu nyaeta ngeunaan dongeng sasakala. Naon nu disebutina dongeng sasakala? Ai dongeng sasakala teh nyaeta di mana eusina ngeunaan carita kajadian hiji tempat atau kejadian hiji barang atau kejadian tutuwuhan ya. Contoh misalnya nu kaasup kana carita sasakala atau dongeng sasakala ya misalnya Tangkuban Parahu. Nah, di mana Tangkuban Parahu kaasup dongeng sasakala. Atau contoh nu sejen deui misalnya aya dongeng Situ Bagendit. Di mana Situ Bagendit? Di mana Situ Bagendit dia mangrupa dongeng sasakala anu aya di daerah Garut. Nah, kiwari Situ Bagendit nu aya di daerah Garut teh ku Bapak Ridwan Kamil diropea tempatna di alus-alus jadi objek wisata keur urang Garut ya. Nah, contoh punten papasingan nu kaopat nyaeta di mana aya dongeng sage. Naon nu disebutina dongeng sage? Nah, dongeng sage ieu mah nyaeta mangrupa carita anu eusina teh aya unsur kasajarahan ya. Nah, contoh misalnya dina carita Babad ya, atau contoh deui misalnya di mana contoh caritana dina dongeng ieu mah misalnya aya carita Kean Santang ya. Nah, di mana di dia Kean Santang teh kan kaasup jalma anu sakti di Tatar Sunda caritana. Nah, kulantaran teu aya anu ngelehkeun ya. Nah, di mana Kean Santang nyarios ka ramana hoyong ngumbara hoyong naon namina teh hoyong ningali getih nyalira gitu kan. Nah, ieu dina carita Kean Santang ya. Nah, papasingan nu kalima nyaeta ngeunaan carita mite. Nah, naon ari nu carita mite? Nah, carita mite nyaeta mangrupa carita rakyat biasa di mana dina carita mite ieu mah biasana sok aya hubunganana jeung makhluk gaib. Nah, contoh nu kaasup kana carita mite di dieu nyaeta misalna ngeunaan carita nu aya hubunganana jeung makhluk gaib misalnya Nyi Roro Kidul ya. Nah, eta ngeunaan papasingan dongeng. Nah,
Terus deui ngeunaan materi dongeng di dieu aya struktur carita dongeng. Naon atuh struktur carita dongeng teh? Nah, di mana struktur carita dongeng di mana di dia ditepikeun nyaeta ayana jejer atawa ayana tema. Naon nu disebut jejer atawa tema teh ya? Nyaeta di mana dina ieu carita dongeng teh eusina nyaritakeun ngeunaan sasatoan ya, misalna naon jejerna, misalna ngeunaan jejer di dieu teh ide pokona teh naon tah misalna tina dongeng sasatoan teh ya, gagasanana misalna naon ya. Nah, itu diantarana. Nah, terus aya nu kadua nyaeta ayana nu disebut latar atawa setting. Naon ari nu disebut latar atawa setting? Nah, di mana latar atawa setting mah nyaeta ngeunaan patempatan atawa ngeunaan waktu atawa ngeunaan mangsa ya. Nah, di mana di dia bisa ditilik ngeunaan suasana lumangsungna ieu carita. Contoh misalna dina dongeng Sasakala Tangkuban Parahu. Nah, kumaha ya latar tempatna teh? Nyaeta misalna lamun ditilik kan latar tempatna aya leuweung gitu kan, aya karaton ya. Nah, itu nu disebutna ngeunaan latar tempat. Nah, latar waktu misalna iraha carita ieu ditepikeun nyaeta misalna zaman baheula ya. Nah, struktur anu katilu nyaeta ayana palaku. Naon ari nu disebut tina palaku teh? Nah, dina palaku ieu mah nyaeta aya naon-naon wae di antarana bisa jelema, bisa sasatoan, bisa tutuwuhan ya. Nah, di mana di dieu nepikeun ngeunaan anu ngalalakon ya. Di mana anu ngalalakon di dieu teh aya dina ngalalakon tur dilalakonan dina carita ya. Ieu nu disebut dina palaku. Nah, terus struktur anu kaopat nyaeta aya galur. Nah, naon ari nu disebut dina galur? Ari galur teh nyaeta runtuyan kajadian dina hiji carita. Misalna Sasakala Tangkuban Parahu teh tadi diantarana kumaha ieu? Misalna galur caritana nyaeta misalna ti mimiti Dayang Sumbi ya. Mimiti misalna Dayang Sumbi keur naon namina teh keur rek nenun ya. Terus aya Situmang sana terus di mana Sangkuriang dititah moro ku Dayang Sumbi nah, ya galurna. Jadi runtuyan kajadianna jelas diceritakeun ya. Nah, terus nu kalima nyaeta aya nu disebut tina amanat. Nah, di mana amanat di dieu nyaeta ngeunaan anu hayang ditepikeun ya ku si pangarang. Nah, biasana amanat ieu teh sok aya patalina jeung tema ya. Nah, di mana misalna urang lamun dina carita tadi nu dicontohkeun sakadang kuya jeung sakadang monyet maling cabe di kebonna patani. Nah, amanat nu ditepikeun di mana urang salaku manusia ulah sok papaling lantaran lamun urang ngalakukeun hiji kasalahan pasti bakal katohyan ya jeung bakal meunang hukuman ya. Eta diantarana nu ngeunaan dongeng ya. Nah, rupina mung sakitu anu kapihatur ngeunaan materi dongeng. Hapunten bilih aya kalepatan boh tina basa boh tina paripolah. Mudah-mudahan aya manfaatna keur hidap salaku siswa oge kanggo anu ngadangukeun ieu ngeunaan materi dongeng. Sampurasun. Hurip Sunda. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.